kenging rahmatna Allah kumaha irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Eta Bu. Jadi amal ibadah anu kenging rahmat Allah teh nu kumaha nu bisa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Surah Allah gitu dina hadis kursina. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Allah nu Maha Rahman mika cinta jami nu nyaahan di alam dunya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Pek mikanya ku anjeun nu aya di alam dunya. Saha wae yarhamukum man fis sama. Allah nu bakal Maha Rahman bakal mikanya eta jami. Jadi urang teh kudu mikanya ka papada urang. Sadayana mikanya sanes sungguh orang Islam, orang luar Islam sami kena dipikanya tanpa batas. Umat Islam mah rek mikanya mah mun teh mah jalmi nu saagama pikanya jalmi teu saagama pikanya teu aya pertentangan dina agama Islam, teu aya saling naon amek-amekan dina ajaran Islam gitu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dan di waktu Sayyidina Abu Bakar Kangjeng Rasul tos ngantunkeun di gantos Sayyidina Abu Bakar nya naros ka Siti Aisyah. Sapahili ada Siti Fatimah jeung Siti Aisyah teh. Siti Aisyah teh putrina istri Kangjeng Rasul. Upami Siti Fatimah naon putri Kangjeng Rasul. Naros ka Siti Aisyah Sayyidina Abu Bakar teh. So Sayyidina Abu Bakar Aisyah hari apa tos sapertos Kangjeng Rasul kalakuan apa teh parantos apa saur Siti Aisyah teh sagala dipidamel Kangjeng Rasul ku apa diturutan ngan saur Siti Aisyah apa aya hiji nu can tiasa diturutan ku apa naon Kangjeng Rasul mah di mana angkat ka masjid teh sok masihan tuang ka jalmi nu lolong. Eta mah gampang cek Sayyidina Abu Bakar teh. Ayeuna kumaha suping ke masjid nya digigir teh aya baramaen lolong. Disidik-sidik eta jalmi baramaen teh orang Yahudi. Wiridan. Kumaha wiridana? Muhammad Majnun. Muhammad Majnun, Muhammad gelo, Muhammad gelo, gitu mah. Kabayangnya tadi Kangjeng Nabi ninggal eta Kangjeng Rasul Sayyidina Abu Bakar ninggal disebat Kangjeng Rasul gelo, ku eta jalmi pan ambek atuh. Rek masihan gitu teh, jadi ambek terjadi. Dituang pasikeun tapi taya sakasehanana. Cek eta nu lolong teh saha anjeun? Nya nu biasa mereka anjeun cenah teu dahareun. Lain kieu. Lain kieu cenah nu mereka kami mah. Saha? Nah, akhirna kumaha? Beda cenah ieu mah lain. Nu akhirna kumaha? Sayyidina Abu Bakar nu ningakeun laras kami mah lain nu biasa. Nu biasa mereka anjeun mah geus ngantungkeun. Saha cenah eta teh nu biasa mereka kami tuangeun teh unggal ka masjid. Nyata jelema anu sok ku anjeun dihina Muhammad teh nabi umat Islam harita keneh eta jalmi sahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kubakating naon eta teh? Kubakating mikanya irhamu man fil ardi yarhamu